Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Domino deui yuk bari ngadoan traat. Si Do baturna Dharma ngajak domino deui. Mung sangho. Tembal Dharma bari cemberut. Panona keluar ka lebah lawang. Kawas nu teu sabar hayang buru-buru balik. Dileut agaan, bilih tis manten. Cek Harja. Bari nguyup cikopi. Kop sea kana gelas. Ngan kakarak gerek dijungjungkeun. Na atuh. Ari beledug teh di luar sada anu maledogan bilik ngabeledug tarik pisan. Oh wow telila gorowok aya nu tulung-tulungan. Tolong nu di jero warung ting buburanjan ting raringeuh Harja mah maningan sagajleng-gajlengeun muruna kalawang teh dituturkeun ku Den Surya teu nolih kana hujan sigana teh. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu hujan masih keneh ngagebret dina kaayaan anu samodel kitu sajongjongan nu sarerea ngajarang jan we dina taweuran da panon seseuneun keneh tas tinu caang nyampak poek mani merdong gorowok deui kadenge sadan gogorowokan bari tulung-tulungan. Tolong nah kami nu diudag-udag ieu teh kami mah lain terampok deui lo cenah cek sora nu tulung-tulungan kagirangkeun tuluy recok di balai desa. Geuwat baru watukeun kuring nu nitir di dieu. Cicing wae nyaneh Dharma lain buru ka ditu. Cek Mang Nata. Ngadenge kitu Ki Dharma sabatur-batur kawas nu kagebah. Tungtung nama paheula-heula mulu kaluar. Nu nitir di balai desa mani ti dogeng-dogeng. Nu ngarudag mani walih weuh bari haruhujanan. Kagentak ku sora titir. Ti garduh-garduh sejen oge nu deukeut mah terus budal. Barudal nu ngaronda teh. Babakuna sieun kasampak tuhuru ku nu ngontrol engke. Bisi dipajarkeun aya reupeuh-reupeuh ngalulungkut bae. Jadi pabuis di jalan teh jadi rame. Gorowok deui di beh girang sadanu menta dipangmegatkeun. Pegat kadinya tah, pegat kadinya tah. Tewak oi, tewak. Mitra Den Surya lompat ngicip ritu hujanan. Nuturkeun upas Harja muru kalebah nu bieu ngagorowok. Barang nepi ka hilireun pasar hareupeun warung Nyonya Emai. Gorowok deui ti lebah rangdu jangkung aya nu ngajorowok.
Benang sia benang gitu. Atuh berayak pada meru kepala bahdinya. Barang serog brehwe geus nyampak nunggu dupung bari gegerungan pada ngarubung. Gening kuring di bawah sepupuku. Cek nunggu dupung teh bari humarurung les we kapiuhan teh inget di bumi alam. Tuman sia moal salah nusok ngaranjah kandang hayam yo, cek nutos ngaraponan. Aya naon barudak? Upas Harja muru ngadeketan. Sada Kang Harja? Anya, naon ieu teh? Kenging Kang, mana? Iya tos ngarieuh ya. Disambar gadona tuluy dipindo ku kokol ku sagening bieu teh. Kukuring, tembal baturna bangun agul. Bisa ngarubuhkeun udagan. Barang berai di batrean. Ya Allah, geuning. Siga Ki Sumardi, cek Harja ngajenghok. Hah, saha? Baru Kang Mardi? Den Surya bari ngangserong ngadeukeutan. Nama ke diraponan. Piraku buka adat goreng. Nu ngarubung teh silih reret jeung pada baturna. Taya nu nyangka tadi mah saurang oge. Kumaha ieu teh mimitina bisa kieu ya? Cek Harja bari deku gigireun nu kapiuhan. Ngeping nu nitir di balai desa abdi saboteur batur budal ti garduh muru nu wali heuh. Lebah dieu ninggal nu lumpat dipegat we emutan teh masalah nu keur pada ngudag. Habek we di heuna. Ditinggalan teh si garek ngalawan. Ya maksudnya ditinggangan teh si garek ngalawan. Habek dipindo ku saha tadi teh? Ku si Emet nya kitu lain Emet. Cek nu saurang. Nu ditanya unggek ngeuhkeun. Sudah suganti lain Kang Mardi. Hanas di lah kaduhung. Cenah bari nungkupan sungutna sorangan. Mitra kaum dangu gewat nu kapiuhan teh pada ngagotong gura-giru dianterkeun ka imahna. Lain deui bojona ti buburanjat awahing kurewas. Keur mah lulungu dianteran pikareuwaseun atuh goak wae ngagoak terus midangdam. Ya Allah ya Gusti kunaon dosa lagi kami teh? Agang kunaon atuh ieu teh meuni kieu? Cenah bari teu walakaya. Ngagulang gaper awak salakina. Mitra kaum dangu tungtungna mernahkeun oge ngandalkeun batur. Ngamparkeun kasur dina dipan. Keur ngagolerkeun nu kapiuhan. Papakeanana nu baraseuh tuluy diganti. Tidinya mah Mang Mardi pada ngagulang gaper sabisa-bisa pada marancahan. Tarungguan ulah ditinggalkeun, cek Harja bari nangtung. Akang rek muru deui ka ditu, sugan kasusul acakna. Manggagan, ulah leleda. Bring Harja jeung Den Surya arindit duaan kalayan rurusuhan. Mitra sepanjang jalan srug-srog jeung ronda. Cingeusna teh siga cingeus caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket peuting eta mah sararea oge. Den Surya jeung Upas Harja ge teu kaur balas pada megatan
pada nanya kararang naker. Aya naon cenah, aya naon? Gitu. Geus puguh wawuh kakarak pada ninggalkeun. Den Surya jeung Harja labas ngidul. Hujan karimirisna dibarung ku angin anu ngagelebug. Seah kadengena. Kakapeungan nebak tatangkalan, murageun cai nu maruntang di nerang daunan. Tilebah alun-alun mengkol mapai jalan nuka Sanghyang, srog kagarduh cepeti, kasampak didinya keur walihwe. Nadagan? Coba tanyakeun. Aya naon walihwe di garduh? Lain ngalidar. Panyaho aya reupeun-reupeun. Cek Harja. Mentog barengang srog kagarduh. Buh, iya kenging jelema ti palih dinya ye. Nuju salungkar-salingkar caket sumur. Tembal saurang ti garduh. Mana jelemana? Urang Cilendi. Dewek mah tetuah teh dosa deuleu. Malah keur ngudag ieu teh, keur ngudag. Cek nu saurang nyereng. Yalah, teu lumrah urang Cilendi make milu ngaronda di dieu. Cek nu ngaromong tadi. Lain milu ngaronda, keur di warung ngadenge nu tulung-tulungan milu we muru. Cek nu disebut urang Cilendi teh. Ari salungkar-salingkar deket sumur teh muruna naon atuh sia teh? Tanya Ronda. Ngusial beutong aing matasdar nu lada tadi di warung. Ya, jengkol ayo usumna so teh euy. Ekol mah jeneri GHD, gebugan euy kayaknya gebugan. Ngadenge pok-pokan samodel kitu. Urang Cilendi teh ngadeleh bari kakarot. Kelanan. Geuning siga Darma. Cek Harja bari sup ka gardu. Tah geuning Mas Harja dah. Cek Darma. Sasarangan sanes tadi di warung waktos aya nu tulung-tulungan teh. Nya. Teu naon ieu mah barudak. Dewek saksina ieu mah aman-aman. Babarengan tadi sok aya mah geura baralik ka itu Darma. Mitra kaum dangu. Nu dititah balik teh siga nu kaleked. Sieun aya nu megat deui tayohna mah. Mangkaning nu ngaronda keur pabuis. Kumaha mun kawas bieu da abdi mah semah. Jadi kapahungnya. Cek Harja bari nyengir seri koneng. Milu atuh jeung kuring hayu. Ka mana? Ngidar. Kulan? Ngidar. Ngidar we sugan manggih lacak tadi. Isuk ke sebarang balik mah isuk we. Mangga. Tembal Darma. Jung nangtung kadua baturna sedo teh jeung hiji deui nuturkeun sea jeung Harja ka Sanghyangkeun. Mitra kaum dangu sadaya nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Di garduh Sanghyang nyampak jelema ngagimbung. Lain nu boga rondaan bae. Nu imahna dadeukeut mah araya di dinya katut lurah leuweung gede. Harja ngareureuh bari siduru ngadeangkeun papakean anu baraseuh. Bari dipake wae so teh eta teh. Awatos agan mah dibaraseuh kitu, ceuk lurah leuweung gede. Urang dirompok geura sideang nambah bari ngaleut hayu. Dirompok. Aya pangitan kopi-kopi mah. Eta da caket ah. Bring ka imah lurah. Darma jeung si Ido katut baturna naluturkeun. Garayang seuneu di hawu ngeunah ngawangkong teh bari siduru ngariung hawu. Antukna mah sararea jemprak ngadon recok nepi ka dur subuh. Da sakalian dipangnyangukeun ku Nyi Lurah.
Dengeuna belum lauk benang ngadadak ngalambit tina kulah pipir imah. Puasa isuk mah Darma, dageus saur ayeuna mah. Cek Harja ngaheureuyan. Ngan puasana saumur hirup maneh mah, me ulah poho teuing. Da mah aya ngabdi ge puasa mah. Tembal Darma. Di jojohannya Kang Darma, tepung usum sare. Cukur sia make di buja beja. Darma nyerenge. Barak katak sararea ngabarak katak seuri. Tadi king milik tepung ditarebak kudu ngaronda si goreng diraguan ku belum tawes. Cek Darma bari ngusapan beteungna. Mitra kaum dangu, mangsa alam geus bray-brayan, Den Surya sapri umpi kakarak barudal ti Mah Lurah. Lebas sasak Sang Hyang papisah, Darma jeung Sido katut baturna saurang deui mapai Darmaga Cirancah merubali kalemburna. Jam 8 sea disusulan ku Pasmirta piwarangan Bandara Wadana kasampa keur tibra keneh. Enggal disaur ku bandara kan. Aduh, kumaha Kang Mirta? Tembal Den Surya rungah ringeuh bari gigisik panon. Aya naon sika nu rusuh Mirta? Tanya Harja bari cengkat. Itu Mang Nata tukang warung maot ngadadak. Lain deui ngajeng hokna sea teh. Baru Mang Nata maot ngadadak. Da peuting jag-jag waringas pisan. Anya tong ngalagan atuh Mirta. Malah miru ngariung sagala. Harja mairan. Demi Allah, hayu ka ditu. Tos diantosan. Hayu teh agan. Hayu. Geus kitu mah gesat gesut kacai dangdan leos weh. Diiringkeun ku nyusulan. Mitra kaum dangu, barang srog kanu dijugjug nyampak maninga gimbung jelema teh di warung. Bandara Wadana oge aya jeung kuwu saponggawana. Sea alias Den Surya murukanggon dibarengan ku kuwu ngilikan mayit. Breh gebeg gue. Mayit teh geuneuk saluar awakna. Tina sungutna ngalembereh siga budah. Kusabab geus asak sakola pok Den Surya ngomong. Astagfirullahaladzim. Asalain sabong brong. Cenah ngaharewos ka kuwu. Nu diharewosan ungeuk. Solongkrong nyamperkeun ka Bandara Wadana. Galantang unjukan lalakon peuting teh. Mang Sumadi rubuh ge pada ngaraponan teu kaliwat dicaritakeun. Ditetek teh nu kaliwat. Ngadangu kitu Bandara Wadana bekit tambah curigana. Buru-buru telepon ka Tuan Air, unjukeun. Saur Bandara Wadana. Tapi telila pok ngomong deui. Keun we tah kukula we. Uruskeun bae di dieu. Saurna bari angkat ngabujeng ka kawadanaan. Sup Den Surya asup ka warung dibarengan ku kuwu jeung Harja. Nyampak pamajikan Mang Nata keur ngihak di juru. Mana si Ekom cenah ka dieu? Den Surya nanyakeun si Ekom. Telila srog munjungan bangun Kasima. Kom, ka dieu Kom. Kumaha penting teh? Aya naon? Lain milu diuk tadi dinya Mang Nata teh. Mohon agan. Tembal si Ekom. Sorana ngadeg-deg. Kinten tabu 10 ge abah mah parantos mondok agan tunduh cenah. Oh sok kumaha terusna?
waktu abdi nyeduh leuten agan teh ya. Oh, ku abdi digeingkeun da Kang Darma masihan artos angsulaneun teh ya. Ku agan ge kauninga. Nya geus kitu kumaha? Teras ngiring ngariung di dieu. Basa harita ditinggalkeun teh tuluy kumaha? Miwarang mendetkeun panto. Tembal si Ekom bari kerung kawas nu keur nginget-nginget. Lain aya keneh Ki Darma harita teh jeung baturna. Leres. Bacari cing wae lain miru ka ditu sanggepna. Tos kaluar eta mah dipendetkeun we ku abdi teh panto teh. Anjeunna ge teras wae mondok deui. Enjing-enjing bi ami hari wesus majar abah tos kitu. Mitra kaum dangu. Loba deui papariksa sea teh. Malah bi ami oge bojona diguliksek. Tapi weleh teh picurigaeun. Buntu weh. Kasus teh ngabuntut bangkong. Aduh, kumaha tuh ya teh? Kang Arja. Sadaya-daya kan? Nyatu ari kitu mah tinggal ngadaguan nu mariksa ti dayeuh we engkenya. Cek sea bari terus mangkat. Ayo Kang. Mangga agan. Mitra kaum dangu satia. Jelema teh ting lalimbung wae. Beki berang nu ngalayad teh beki loba. Tapi taya nu wani ngaropea ka mayit mah. Rek disiram ge pada nyaram. Engke we cenah. Geus dipariksa ku polisi. Kitu. Tengah poe gurudug weh motor polisi diiringkeun ku mobil. Regeureun hareupeun warung da pada maregat di dinya jerut tarurun. Sing horeng jeung dokter nanaon sup ka warung disarengan ku Bendara Wadana Katut Sea. Harja nuturkeun. Lila pisan dokter teh mariksana. Nurutkeun pemeriksaan saheulaanan, tukang warung teh aya nu ngaracun. Pikeun ngayakinkeun mayit narek dibawa ke rumah sakit. Nu aya di dayeuh sangkan bisa dipariksa leuwih taliti. Jadi moal waka bisa dikurebkeun saharita. Bandara Wadana ngajenghok ngadangu racun-racun gitu teh. Ting harewos bae jeung polisi nu ti dayeuh. Regayang mayit digarotong, sup diabuskeun, dikanu mobilkeun, gurudug weh dibawa. Bojona midangdam pada ngarupahan. Polisi nu tadi dina motor mah tuluy ninggalkeun maneh, leos ka kawadanaan, nuturkeun Bandara Wadana. Mitra kaum dangu. Mimitina ting raringeuh jelema-jelema teh. Hemeng ngadenge pajar tukang warung maot diracun. Geus dimimitian ku saurang breng weh ngagalumbreng paboa-boa pameureun-meureun. Jol upas nyusulan kuwu jeung sea pok Bendara Wadana papariksa dituluykeun ku polisi teh. Implik-implikna ti kuwu cenah aya dedengean tinu ngagalumbreng tadi pajar si Ekom geus lila bobogohan jeung bojona tukang warung. Si Ekom selingkuh jeung pamajikanna Mangnata. Kung si aya nu manggihan
Hiji mangsa cenah tengah poe dibawa nyingkur di imah kosong. Waktu raramean mundai digoci teh ya. Basa Mang Nata milu ka ditu ka goci. Pada ngarintip cenah ku barudak. Pamajikanana mani gulet sapatemon dienggona jeung si Ekom. Manawi wae cekubu, manawi aya pakuat pakaitna sareng kajadian ayeuna. Rengse kuwu cacarita silih tetep wae bendara wadana jeung polisi nu ti dayeuh teh. Boa-boa cenah. Cek saur ka dieu si eta tah saha geuning ngaranna teh. Tah si Ami jeung si Ekomna. Calukan ka dieu. Harja. Mangga kulanon, mangga. Saur bendara wadana. Gidig Harja ngagidig, terila geus jol deui ngiringkeun nu duaan teh. Mani kawas nu kasarima bubuhan tadatuman disuar saur ku Menak. Singkat ieu carita. Sanggeus digulik sek salila-lila balaka weh. Yen nya cenah rumasa sok barobogohan. Antara si Ekom jeung pamajikan Mang Nata ada perselingkuhan. Hubungan terlarang. Ari ku kitu teh mah dimeureunkeun ku sararea oge. Dabi Ami teh ngora kene. Ari Mang Nata salakina sakitu geus tawehwohna. Katambah bi Ami teh sok curhat lamun zaman ayeuna mah. Ka sabalad-balad baturna cenah Mang Nata teh geus teu asik diranjang kitu. Main sageprakan oge geus eleh cenah. Sok diuar-uar ka tetangga-tetanggana. Jadi meureun bi Ami teh tidak merasa puas oleh suaminya, mitra. Jadi nya si laing teh sok bobogohan jeung si Ami. Ekom, saur bandara wadana ka si Ekom. Dah abdi mah diajak atuh. Abdi mah diajak. Tembalna bari ngadeg-deg. Bangun sia diajak. Diajak tapi dilayanan ku sia monyet. Terus diracunnya salagina ku sia aja, ha? Diracun, ngaku sia dicoplokon ku aing untuk sia ta. Si Eko mah ti bubur anjat mitra. Henteu, abdi mah teh demi Allah. Abdi mah teu rumaos. Ngaku sia ditenggel ku aing dikeceh sia ku ngaku moal sia. Cok Harja nyerentang. Gua perawat betampiling. Aduh, ngaku mas ya. Demi Allah mas. Demi Allah mas Harja ampun abdi mah teu. Dodogengan bari susumpahan teu rumasa cenah. Wantun dibentar gelap abdi mah cenah. Teu maos duge ka kitu mah. Mitra kaum dangu atuh kasus teh buntu wae semet bobogohan. Kilang gitu bubuhan katindih ku kari-kari. Tetuluh ditahan mah nuduan teh. Tapi dibawa ka kewadanaan. Duka teuing. Dibawa ka mana dikumahkeun nama dawuh bukti teh ya. Maehan Mang Nata tapi pada dene kitu angger beja mah nerekab sakuliahna jadi gunem catur bararea. Mitra kaum dangu. Di kantor keneh Den Surya teh keur cacarita jeung polisi ti dayeuh.
Trojol we lurah kadang anyar rusuhan. Aya non rusuhan? Reka saha? Tanya Den Surya. Bade kaagan. Aya naon? Abdi teh tadi ngalongok pun Sumardi. Dongkap teras naroskeun agan. Kumaha juragan saya selamat. Selamat sanggama abdi teh. Ya teras kumaha? Alhamdulillah cenah ari kitu mah. Sanggama abdi teh kaget tah. Mahna teh ngawaler. Lalauna tuh ngobrol teh ki lurah. Sok ngaleut lah. Capek pugo. So kumaha tadi teh kumaha? Sumon, abdi teh tadi ngalongok pun Sumardi. Dongkap teras naroskeun agan. Kumaha juragan saya selamat cenah. Selamat sanggama abdi teh. Sumon, terus kumaha? Alhamdulillah cenah ari kitu mah. Sanggama abdi teh kaget tah. Manehna teh ngawaler. Di wartosan tukang bodong maut ngadadak ari sagruk teh ceurik. Ceurik? Non hubungan jeung Mang Nata? Duka tuh. Ditaros kunaon ngabige. Juragan sawe cenah ka dieu kitu. Nu mawi ka dieu we abdi teh. Ceuk. Lurah kadang ngajar, bergot-regot nginum, bangun hanang pisan. Kitu agan. Cacap nu nyarita silih tetep Dan Surya jeung polisi teh. Bring weh diiringkeun ku lurah kadang anyar jeung harja merukai mah Mang Sumardi. Mitra kaum dangu. Teka catur di jalana barang srog kana dijugjug kasampak Mang Sumardi keur ngagoler ditungguan ku bojona. Tapi geus eling. Oh nuhun agan wilujeng. Ceuk Mang Sumardi bari cengkat. Tuluy nyanda kana tumpukan anggal. Semah dariuk ngadeukeutan. Teu kungsi ditanya deui barabat Mang Sumardi teh nyarita. Nguping wartos Mang Nata maut ngadadak teh asa abdi we nu gaduh dosa teh agan. Ari kitu? Nah bisa kitu? Kieu guragan. Waktos digoci teh abdi nguping aya jelema nu nyarios kieu ka baturna. Sing horeng sea anyar teh anak musuh dewek euy. Tau rasa dialang ke ku aing. Mung sakitu nanging bangun sanes heureuy kaintipna ku abdi mah. Saha jelema nu ngomong kitu teh? Ceuk harja teh sabar. Engke didongengkeun. Dangukon we heula. Aduh. Jikan minta bantal hiji deui. Cenah ka pamajikanana, song pamajikanana mikeun bantal hiji deui. Geus rada merenah diukna, Mang Sumardi nuluykeun deui hanca omongna. Sanes ruas-ruas memoesan abdi teh. Bubuhan tos seueur wartosna si eta mah. Bade unjukan ka agan teu wantun, sieun pajar kumaha onam. Nyeratan we abdi teh ka Kang Harja supados iatna. Nanging kokoh hati teh melang. Da sasatos kahutangan pati ku agan teh waktos abdi dipacok orai teh diranca bingung, tatina hal eta teu waleh agan. Teu waleh agan teh ku abdi di kalangkangan. Aduh. Dugi ka kantos ragot ngadu tanaga sareng Kang Harja segala abdi teh. Waktos di kubang kuul, tah panggitan abdi mah. Nu dah tadi tetehnya si eta teh agan. Kutan Ki Mardi harita teh. Ceuk Harja ngarenjang. Paingan akang mani rubuh ku murid kadeus Ki Martawi mah. Ceuk Harja bari seuri ka batur sapagurona. Ngadenge kitu Mang Sumardi oge seuri bari ngabelehem. Aduh. Kamari tos burit katinggal si Darma sareng baturna ngulampreng di pasar.
Tegue abdi teh curiga bilih kumaha nam teras we dikunti terencepan. Tak waktu agan lebat ka warung abdi ngabanding di pipir. Geuning Kang Harja teh mundut kopi sareng ci teh kanggo agan. Katinggal saya tadi dapur, abdi ge pindah ngintip teh tina bilik dapur. Duka kumaha da cang caya imutan teh. Laras wae timburu abdi teh teu nyalahan. Sabot si Ekom kalebet ku siwal tina sakuna, duka naon teras dipurulukeun kana ci teh haturan agan teh. Moal rek ngaracun agan. Cek emutan teh. Bingung abdi teh, agan. Kumaha petana ngawartosan ka agan. Sugan abdi rek teras wangsul tah si mangkuluk teh. Tangtos ka mana kumaha rarosan abdi waktu si Eko mairan leuteun ka agan mun si ituna wangsul mah. Harita keneh abdi lebat ngawartosan. Teu kuhan teu ger we hujan. Bade dijorag ka lebat sieun si itu ngarah ka abdi engkena. Nya teras we abdi teh maledog bilik kanggo batu bari tulung-tulungan sakumaha nu parantos kauning awangi. Tenggal-enggal nyingkir abdi teh agan. Can ninggal agan luncat kaluar mah. Tos kitu mah jong-jong tos agan luncat malat we kana citeh nu dieusian racun mah. Da gaduh emutan kumaha mun diinum ku nu sanes. Tapi kedah nama abdi teh gaduh emutan kadinya tapi harita mah lat we hilap. Kau ku agan kau ningat teh lamit harita abdi pada ngaraponan. Emut-emut tadi waktu nguping mangna tak maot. Kitu agan. Asa abdi we agan nu gaduh dosa teh. Cek Mang Sumardi bari cari nakdak. Duh agan. Untung can kaleueut ci teh. Cek Harja bari ngusapan beungeutna sababaraha kali. Den Surya hareugeun. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.